Mana ke mana meulina? Ka tukang. Tukang warung? Heeh. Atuh. Ka mana si Ebit euy? Bet. Bet. Ayo kek. Ayo kek. Lain pamerikeun eta udud ka tukang warung. Ka tukang warung. Heeh, Ya udah naon? udud naon lah, pungting ka tukang warung guys. Oh iya siap. Ade kudu ka tukang warungnya, ulah ka material meulina. Siap. Marantok nu garawe teh euy. Ka dieu ka dieu. Jadihane. Kamari nuna urang dinya 5.000-nya. Nah, Bukan tetep poho gitu. oh, banget urang mah kana perduitan mah beraku deui atuh dah. Tadinya ngeunat tuh 5.000-nya. Tanya ngakeun nya artosna, tapi pada malana mesti memaati sadayana. Sukana garawe deui we gitu. Heeh, jika rek balik mah. Lantaran poho nu gede. Teu dibere kopi da geus meureun tadi ah. Boro-boro teu aing teh dibere kopi anu mah ya. Boro teuing atuh nya urusan aing rek dibere kopi ek moal nu penting aing ngagawekeun jelema geus aing mah. Si Ebit meuli rokok teh kuliah lateuy bibir aing geus sararase moal kita yang udud dina tadi kami da bina teh jelema goyot si eta mah da nyata. Kurang warung kena tutup nih. Anak jauh-jauh jalan aing mah. Kek. Tukang warungnya tutup. Tukang warungna tutup. Heeh, tukang warung tutup. Ayo mana ka mana meulina? Ka tukang. Tukang warung? Heeh. Atuh salah meuli ka tukang warung mah sia teh. Oh, udah kumaha Teh deh? hareup ka warungna. Ai ka tukang mah heuh digerog-gerog mah. Aya atuh. Aja kakek tadi dia meuli rokok ka tukang warung cenah. Ya ngeun ka tukang warung. Atuh kudu berpikir, urang teh ieu kudu berpikir. Oh, itunya. Kahareup lah ka tukang mah digerog-gerog mah. Tadi kan si kakek ngomongnya ka tukang warung, meuli rokok bet ka tukang warung. Ya ngeun urang lewat tukang. Teu ecreg. Kahareup. Banyak aya warung di tukang nya, wang aya dipipir mereka tukang. Atau ngomong lagi salah ke ulah gitu. Nggak dengan duit ah. Kalian minta siapa? Ai Teu ecreg. ngomong terus. Aduh, dah sia ai mah. Tara ecreg cita-cita teh can ngarasa ecreg sama turas cita teh. Tah atuh dah ai ka tukang nama, ka tukang warung nama mun nyaga aya, saya teh kahareup. Warung de mana mah ge. Geroan ti hareup itu gero-gero bah tukang belah pipir cenah ngintip meureunnan. Kablo teh teh bina-bina teu. Kace kakek tidak ka tukang warung, nya ngeuh ulah tadi ka tukang warung, ngomong ke kaharep gitu, meulina. Oh. Tuh, alay sia. Naon? Loba kutuan. Loba kutuan. Heeh. Si bener wae jualan teh. Marti sate euy yo. Ngarora keneh euy sagedeung deui yo boga duit urang ieu dijual kurang 1.000 genep ratus cenah sakilo ieu bejana mah. Engko naon si Emi teh teu kukulunuk aing teh kahar. Coba lagi si kakek teh jualan biasa belum kutuan kieu ya. Aduh, aing mah rugi aing mah ya. Naon teh? Iya sih mau jual biasa teh bener ya tebal loba kutuan kieu ya. Loba naon? Loba kutuan. Loba kutuan. Heeh. Si bener wae jualan teh. Ya soal loba kutuan ada gampang atuh geus make sisir. Loh. Sisiran. Amangna kutu buuk pakai sisir. Oh cek mana bieu aya kutuan Oh iya mah kutuna kutu beas ya kutu buuk. Heuh dibake sisir. Kutu mah. Oh kutuna kutu buuk tah pakai sisir mah. Lain kutu beas kieu. Coba lagi ya. Duitna deukeun deh. Oh itu. Dikembalikan di beasnya dibakar kurang duitna ka deukeun, duitna ka deukeun. Dasar belak eta mah geus cek urang ge make sisir. Aya kutuan mah. Oh oke, ieu mah kan kutuna kutu beas ya kutu buuk. Amangna kutu buuk pakai sisir, ieu mah kutu beas, ieu mah. Dibalik itu jualan teh. Lain balik ke balik teh urang mah cek urang oge dan aya akal lah tuh make sisir pan batur oge sama make sisir aya kutuan mah. Ada kudu bukna tah sisiran aya kutuan mah. Ieu ya lain imah muka. Ngeus urang mah bakal duitna ka deukeun lah. Sabada teuing. Atau bias kurang dibalikeun, duitna kabalik ke kurang. Sabada teuing teh hayang nyaho urang mah beas ditarima ai maneh mung duit mah da geus beak. Heh, si kakek. Oh, eta mah teh hayang nyaho arek di bawah mah aya beas. Balik ke kurang moal gitu lah. Kudu jadi jengkel aya kutuan mah sisiran. Balik kita jualan teh beak kayak kutuan gitu. Mau batu kerugian atuh kre. Balik ting aya kutuan bari teu disisiran kakara bersih. Mod aya teh. Balik si kakek mau jual beli biasa, ai bak rugi. Nah yang teh ai masalah.